Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nyangka nu lain-lain. Saur teh teguh diukur-ukur, sabda teh diungang-ungang. Nah, teu dipikir balukarna kitu. Nyari tangan padu ngab teh. Rek maksud goreng mah Ki Haji. Muabat make mabang ngadongeng heula, tiba heula oge si Majid mah pantang ngalobakeun carita. Dar-dar we ka bau-bau sungut. Pak Majid oge ayeuna mah getihna mimiti naik. Kelanan sabar atuh. Ari pada ngumar amalaki mah moal aya kaberesan. Memang leres Pak Haji, si Bekuring panadongkap sabatur-batur teh. Saja mereskeun pasendatan pun incu sareng tuang putra. Nyata supados ulah kamalinaan ngagugulung kawonan. Anu parantos mah parantos we, ulah diganggu gugat deui. Tah ayeuna mah anu bade disawalakeun teh kanggo bahan kapayuna. Ulah duwi ka silih arah ngunak-ngunak komo ngayakeun fitnah mah. Jayud dengki kaniaya kitu tanya. Omat, ya mah omat, cek Aki Sidik. Ngadenge caritaan Aki Sidik nu diucapkeun kalawan ancan pinuh wibawa. Pak Haji Husein keneh mah najan nafsuna masih keneh ngagugudug. Geuk mah diuk deui renghap napasna karapisan kawas anu capek. Pak Majid nya kitu keneh. Sila anjeprak meh nama amarah nages lelor. Geus emong kitu mah amarah nages rarep mah. Galancang we Aki Sidik nyaita deui teu jauh ti maksud Pak Majid tadi, pokona mah hayang ngakurekeun barudak supaya ulah katutuluyan deui papaseanana. Hari bari tenang mah puguh oge bisa kaharti. Pak Haji Husein ayeuna mah narima karena kasalahan anu jadi anakna. Manehna sanuk-sanuk mentah pangampura. Rumah sageta sarupateun ngagugu teuing nafsu. Geus kitu mah beres we sarerea Sri Hampura. Silih lubarkeun sagala kasalahan. Si Gani nyolongkrong ka Gumilar katut ka Arman. Patarema leungeun bari ngadeg-deg muringis disaksian ku kolot-kolotna. Balik ka Cikoneng hampang himping nepi ka Cigodeg mangsal hapi geus manco ngadago pinuh rasa curiga bisi kumaha onam. Tapi sanggeus ngadenge hasilna anu babadamean hatena bungangang oge. Incuna salamet sarta nu dimaksud bisa kalaksanakeun. Atuh poe harita kena oge Aki Sidik jeung Pak Majid mah marulang diwe ka Miramare. Waktu rek jung ningalkeun teu wudu ngarasa berat. Puguh kanyaahna geus nyangkaruk dina hatena. Leuwih-leuwih Aki Sidik ka Gumilar teh geus asa ka incuna pribadi we. Atuh Gumilar nya kitu keneh. Bari sasalaman teh manehna. Teu kuat nahan Cipanon ari ras ku kanyaah jeung kabelaanana. Ulah miceun ka bapa teh nya. Jalu, mat ulah plangles ye.
longokan Bapak kaci baliurnya cek Pamajid waktu rek celak naik kana wahon. Taya panginten Bapak upami abdi masih aya keneh umur tangtos Bapak teh ku abdi dilongokan sakantenan bari kasancang Pak walon gumilar atuh Agus sing ieu we pokona mah sing hade-hade di jalannya ulah sampai wara didoakeun waki sing aya dina rahmatna tur salamet wiat we salam ka Ibu Ramanya empih atunya urang silih doakeun papangih deui meureun empi jaga di alam kalenggangan boh urang diparengkeun ku Nu Maha Kawasa ceuk Aki Sidik nyalitana dumareuda. Nya kitu teh we kitu tah. Semuhun kan ini tetiasan pangan heula. Sirawun leungiteun deui panginten. Sareng liat we si colat ki ceuk kumilar bari ngabalieukeun beungeutna nyumputkeun remaina Cipanon anu maksa kaluar tina juru-juru matana. Puguh oge rek ninggalkeun sakur anu mikanya teh ka cira beratna. Tong boro jeung manusia jeung sato oge ari geus kacau mah teu budu we matak cibelat. Insyaallah jalo. Satungtung Aki kuat mah meureun dilongokan. Heg atumpi Aki Sidik ngagupay ti luhur wahon anu geus mimiti maju. Gumilar mah terus we ngajanteng sakitu mobil geus tetembong teh manehna masih tacan ingkah tina tempatna. Hatena ruslas inget kalitu ka dieu. Diinget-inget teh kalah kabeuki nyosok jero tinimang bisa dibang balerkeun kalah kabeuki kumalangkang dina bibir panon ras Aki Sidik kasih rawun oge kasih colat. Iraha bakal bisa tepung deui nya. Pokona mah inget Aki Sidik anu geus sakitu kakolotanana. Gumilar geus teu kawawa nahan cimata. Sabot kitu ngadadak geleger ombak laut kadenge gegelegeran. Puguh ti Cikodeg ka basisir teh teu sakumaha jauhna komo mun ti peuting mah atra ngagelegerna teu beda we ti Gunung Urug. Ombak laut kidul lamun kuring ngadenge suara anjeun teh ngadadak kuring eling waktu awak kuring keur ditenggelan ku anjeun waktu kuring keur digemleng ku aki kuring laut kidul da anjeun masa ilana tetep dina tempatna di mana ombak-ombakna diadu ngaluarkeun suara anu handaruan. Pangharewos ka Aki kuring. Aki Sidik nu aya di lemur sesi kontrak yen saumur hirup oge kuring teh moal poho ka anjeunna. Bisi anjeunna kapareng ngalantung ka sisi basisir. Hei kokojayan ulin jeung anjeun mihape pangjaringkeun. Ombak laut kidul antara kuring jeung anjeun sarua diciptakeun ku Zat anu Maha Kawasa. Ngan anjeun mati sabrang jadi tetep motah samotahna zaman jeung anu ngajamananana. Lamun bumi tacan balik atawa lamun bumi tacan tibalik jaga tacan rungkad anjeun mah tetep ayana. Tapi kuring gumelar kadunya
hirup katungkulan kupati sarta mun geus ancur lebur najan sakecelak jadi cai pasti baris nagalura deui ngahiji jeung anjeun laut kidul. Megera ka imah keundang ke oge panggih deui satungtung aya kene umur mah mangsa hapin harewos surti kana pikiran incuna. Gumilar ngalieuk panonna anu masih keneh baseuh ku cimata ngarelet ka jalan jajahan anu ngabalungbung ka Miramare. Kalios deui leos asup ka jur imah kalawan teu ngaluarkeun ucap sakecap. Datang ka jur imah langsung kanggona. Beredak we manehna nangkarak neuteup lalangit. Sapoe eta deui manehna aya di Cigodeg, isuk mah bakal mulang ka lemurna. Nyaeta rek manggihan inung bapana anu can kanyahoan rupa-rupana acan. Memeh ka Garut pasti nyimpang heula ka Cipacing. Ngadadak berai rupa nyining sih nembongan di samping jangkung nurban pinareup. Kenaon kitu manehna ayeuna? Ingatan keneh kitu ka aing. Manis budak teh. Ngan hanya ka papanggihna teh bet di ditu. Upama seug ayeuna aing geus janji jeung yuyum. Bisa kumaha teuing meureun. Nyerina hate lamun aing luncak linci, luncat mulang. Les rupa nyining si leungit. Terojoh rupa sejen, beungeut lalaki bosongot, budi amprotan. Kumis baplang sangadulang. Badira maranaon kitu upama ayeuna papanggih jeung aing. Pantesna teh arigo ngajak padungdung Badira teh. Da baheula oge teu eleh aing teh. Kumu ayeuna nah teuing aing gilig kumaha oge. Ku parna-parna ngumbar lamunan. Teu karasa pituluheun norojol datang. Lai merelek tungtung nama hareup besare. Arman ngagoloyoh kagigireun oge teu kapirosea. Manehna malah keur ngimpi dina impian teh keur padungdung jeung Bahdira marebutkeun nyining sih. Dibantu ku si Pasar jeung si Rawun. Malah si Colat oge nerojol ditumpakan ku Aki Sidik. Baraya Cakra mangsa hapi Gumilar jeung Arman geus anyeucleuh. Anyeucleuh dina wahon ka Garutkeun. Initna ti Cigodeg masih keneh isuk pisan milu kana wahon anu narik beas ka Cikajang. Teu kacatur di jalana datang ka lembur Cipacing geus leupas ti asar. Kabeneranana teh kaayaan di lembur keur meujeunna simpe. Atuh samemana datang ka imah teh ngajejempe. Anu nyahueun ngan baraya-baraya mangsal hapi anu imah-imah na ngariung teu pajauh. Makanya rit oge Gumilar rek asup ka imah teh. Sajongjongan ngajanteng heula hareupeun imah nyawang tina golodog. Kabireungeuh kuburan si Pasar masih keneh muncugug sisi pager. Mulangkeun deui ingetanana terus lusras ka jaman ka tukang-tukang. Rek unggah ka imah teh teu tulus. Jelut bahna turun deui ngoloyong ka kebon nyampeurkeun kuburan si Pasar. Gok mahna nagog. Pasar. Ayeuna aing datang deui Pasar. Mun sia aya keneh di kieu mah piraku teu manggih teu mapageun. Curusud Ciparona teu bisa katahan ngalembereh mapai-mapai pipi.
kadenge mangsa api ngagero liri. Gumilar ngaliuk jeung manehna nangtung koroyong nyamperkeun akina. Teu ngalobakeun omong bus ka jero dituturkeun ku Arman. Long ngagugu teuing karep hate Ujang. Pamali budak ngora mah ngagugulung wae kabingung bangblaskeun anggur. Keun anu enggeus matong diinget-inget deui. Mangsa hapi ngawawadianan dumeh mireungeuh panon incuna beus. Ari Gumilar tenemalan bus we ka anggona cucu-cucu papkeanana. Baju belangna anu sailana napal dina awakna dikaitkeun dina paku jeung teragosna. Rupana anger terobah teluntur. Bisi rek disalin man. Cek Gumilar sanggeus manehna nyampeurkeun ka tengah imah. Bari make sarung milu ngariung jeung akina anu keur ngobrol jeung baraya-barayana anu harita juljol daratang. Asa jadi rada hidung ayeuna mah jana teh nya. Cek Pak Aleh kapi akina keneh Gumilar. Ngan iya asa lawih badas sih. Awakna mah jadi kitu. Mani paragong sih leuy. Syukur atunya, syukur. Papanasan bae meulanya. Ongko dipamengpeuk mah hawa tos. Hawana panas bubuhan caket ka laut. Atunya meureun sedang mandi di laut. Tara teuing ngeplak nya. Bejana satungtung deuleu laut nya. Kantenan ki. Resep pokoknya ulin sareng lambak. Mata ku ase eta we upami enjing-enjing ki panon poe bade meretet sareng sontan upami bade surup. Mari sapertos anu kaluar ti laut ki. Teras sontena mulubu sapertos teuleum ka dasar laut. Gumilar kawas anu ngabibita ka ku kawaasna. Alah siap ya. Agungna kakawasaan pangeran mah memang tanpa watas wangen. Tacan pernah agi mah ulin ka laut teh. Bati kabita we lamun ngadenge dongengna. Hayang irah-irahan nama ngadon kokojayan sisi basisir. Ceuk Pak Aleh paromana pinuh pangharapan. Ari lalaki mah ulah lila-lila kokojayan. Komo awewe mah gadi mangsal hapi milu mairan katembongna dari anaker. Baru ya bahaya gitu eta teh Aka. Pak Aleh bangun anu kaget dengan caritaan kitu teh. Puguh hari bahaya nama. Sasat omak laut kidul teh lain beja. Mota satarongkahna. Mau pikeun anu teu bisa ngojay atawa balangah mah. Tapi aya nu leuwih bahaya lamun lalaki atawa wewe lila-lila kokojayan di basisir gitu. Bisi dibawa ku Nyai Roro Kidul gitu. Kapan cenah eta teh? Ratu anu ngageugeuh laut kidul. Ya, lain getang. Tapi lamun lalaki mah bisi balikna jadi mawa nog asin gitu. Lamun loba tingeueum di laut gitu. Da lamun awewe bisi balikna mah mawa kacang asin. Ceuk mangsal hapi ditungtungan ku ngabarakatak. Cadol teh hanas. Daria ngabadunganana, ai pek gilak kalinya.
Tapi ya teh murang kali gitu ya teh. Pak Aleh ngalelet ke Arman. Semuhun hoyongan terang kota Garut cenah ki. Ya bade milari anu herang-herang painten gumilarnya kikik ngagonjak sobatna. Naon atuh teh sok terus ngalantur ayeuna teh Arman nyerenge. Nyetilan naon atuh mun pungora we geus kolot mah bati hate we kahayang non teh meubeul tapi tanaga leumpeuh rek beger kakolotnakeun kuriak ngaradapan siga Tuan Roy jadi tumbak lautnya. Nyata gitu ai geus kolot mah kitu lain nafsu kagogodog eta jak. Ai tanaga geus meletoy kitu tah karasa ku Pak Ale gitu. Alah leumpeuh salang jadi tumbal tulak panto. Eta teh kumaha teh ki? Leumpeuh ari leumpeuh teh leuleus teh jang. Nya balik bager kanyahoan kuno kolot. Dihabak tah ku tulak panto. Atuh geus sararea seuri. Anu sejen oge milunya kakak gumilar mah jeung jeung Arman ukur nyerenge ngarasa kayungyun ku Pak Aleh kolot-kolot teh beuki ngalonyeng. Geus kitu madar we uplek ngalobrol. Babakuna mah nanggap lalakon mangsa hapi sajroning nyabah ka pakidulan. Nyaritakeun lalakon anu jadi incuna. Di dieu mah cenah bareto sosobatanna teh jeung si pasar. Di Miramare mah jeung monyet malah jeung maung sancang sagala. Anu gedena saluhureun doma adu. Iceusna teh teu beda we ti uting sok lunalende nu nempokeun mah paur ku nyangereng sarta gaurna anu handaruan mataksawan. Sakur anu ngadengekeun saurang ge taya anu teu kumecrek malah teu saeutik anu ngarasa teu percaya ngan dikuatkeun ku Arman yen dongeng mangsa hapi teh henteu bohong estuding bener. Beres kadongeng mangsa hapi ngalego tanyakeun kayan di lembur saprak ditinggalkeun. Gegedena mah hayang ngadenge kumaha kayaan Bahdira lantaran ayeuna gumilar datang deui ka Cipacing. Heuh kunaon bisi ngunek-ngunek keneh. Malah waktu heula mangsa hapi kadatangan ku Asmita anu saterusna reka Cigodeg nyangan gumilar. Urang deui nya mah kabeh oge nyahun. Anu tangtuna Bahdira oge ngadenge beja-beja wae mah bisi aya kuku bukna anu matak teu ngeunah kadengena. Caya kajelian anu aneh di dieu mah. Ngan heula geus aya 2 mingguna akang ini. Jadi anu imahna lebah tangkal muncang teh datang ka dieu kitu. Heuh nanyakeun akang. Lu karek aya perlu naon da ditanyakeun ku kuring mah luput betul. Ceuk Pak Aleh ngajelaskeun. Aya naon cenahnya? Tara-tara biasa make natanyakeun bangsa hapi heran. Kita duka teuing naon da betus. Nya sugan carek nyangan jangjana meureun. Geus datang atawa acan. Apan bogaeun anak unan parawan. Kitu boga anak parawan meh teh. Pak Aleh ngagak-gak deui bari ngareta gumilar. Ari Aleh sok lulusun wae Mangsa hapi nyerenge. Hatena paur apan gumilar jeung nyiningsih teh sakitu dalitna. Sieun geus neuneun omong mangkaning kapan ayeuna teh geus paheut janji jeung Nyi Arum kapilanceukna Arman. Muhun aki Aleh mah ari nyaros teh sok nyalengguarkan nu teu puguh ari teh gumilar ngadere ka Pak Aleh. Alah. Hampura we Jang. Saha Pak Adi teh Arman yang ngerasa curiga pedah Pak Aleh nyebutkeun
parawan-parawan kitu bisinya bebene Gumilar rek togmol nanyakeun ka awewena mah teu kolu kurang hade teu ieu tatangga imahna di ditu tuh gerak sakedeng di oge kurang ulinya sugan we Arman nyantel Gumilar seuri ngahaja meh Arman teu curigaeun di lain-lain oge kapan Arman teh dulurnya Nya Arum nya kana naon atuh kana paku kumaha Arman balas seuri memang surti rebet balat geuning na teu ka kuping tadi caresan aki aleh keun atuhnya man kumaha peperieun di mancagah ka tayaan nu noel-noel acan ya sugan di dieu mah Arman teh payu nya menangkeun urang Cipacing Gumilar ngagak-gak ngagonjak sobatna alah nya benar-benar pisan ya mudah-mudahan udah gitu dah mudah-mudahan jadi demanya jangan mante aya jodohna nya si aki masa kapan wae ki eta kitu Jang Arman mangsal hapi ngagakak milu ngagonjak ngemplong ayeuna mah hatena moal pati-pati incuna nyarita kitu upama aya hubungan anu leuwih jero mah ngan paaleh jeung anu sejena maranehna teu milu seuri kalah kakararung we semua anu bingung moodnya teh caitan Gumilar kitu heg kasaluyuan ku Arman moal teu rame di Cipacing teh ulah-ulah matak nimbulkeun getih ngan sangkaan kitu teh ngan dikemu di jero hatena peutingna Gumilar jeung Arman darangdan pok bebeja ka mangsal hapi yen rek nganjang ka imahna Pak Adi ku akina diinan bari supaya sakalian nanyakeun maksudna aya naon pangna nanyakeun teh aki mah teu bisa ka ditu bejakeun we capek keneh kitu nya ceuk akina geus kitu malos we Gumilar jeung Arman duaan arindit mapai-mapai jalan satapak sisi kebon di paler-paler oge keukeuh Gumilar teh teu daek poho hatena kasuat-suat inget ka waktu anu ka tukang-tukang anu nimulkeun ka Kelar jeung ka Waas kagagas waktu penting-penting nganjang ka imah Pak Adi teh kapan harita teh dituturkeun ku si Pasel anjing kukutna anu satia